Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka para kaum dangu sadaya, para wargi simkuring anu balageun nu saraya mana wilujeng wengi wilujeng patepang deui sareng simkuring ti Balai Hidayah Channel. Alhamdulillah dina wengi ieu urang tiasa ngariung mungpulung wasawios mung saukur di Jomantara. Kumaha para wargi kaum dangu sadaya anu mika cinta kana dongeng Sunda. Daramang alhamdulillah pamil urang daramang mah emang eta pisan anu disuhunkeun ku urang sadaya. Minimal urang teh bersyukur ku sampai didanget ieu urang dipasihan kaberkahan, kasalamatan, kesehatan tuh. Kukituna urang masih keneh meureunnan ku jalanan urang sehat walafiat, urang masih keneh aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Atuh kanggo dina wengi ieu simkuring moal seueur saurnya intina mah hayu urang sami-sami ngadangukeun dongeng Sunda dina judulna. Dina wengi ieu abdi bade nyanggakeun hiji judul nyaeta Sasakala Situ Patenggang. Kemana meureun Situ Patenggang ieu alhamdulillah sampai dan detik ieu masih keneh tiasa para wargi sadaya pami bade amengan mangga gitu. Alhamdulillah di daerah Bandung Ciwidey, Bandung Selatan. Kumaha atuh Sasakala Situ Patenggang dina dongeng ieu sumangga ka para wargi kaum dangu sadaya wilujeng ngadangukeun. Cinta mibanda kekuatan nu rohaka. Cinta merlukeun perjuangan jeung pangorbanan kalayan disorang ku hate anu ikhlas. Najan dipisahkeun ku anggangna tempat, tapi ku cinta mah mau burung jauh dijugjug anggang di teang. Kitu saur paribasa teh mah. Kacaritakeun Kisantang jeung Dewi Rengganis. Nu ngawiru cinta munggaran hiji mangsa manggih cocoba kudu paturai paanggang tineng. Sanaos kitu ari ati papada ati mah teu weleh cumantel. Peureum kadeuleubeun takarasa anu akhirna ngajurung duanana pikeun maluruh laratan sewang-sewangan. Dewi Rengganis maluruh laratan Kisantang pon pi lalagi sabalikna. Pateangan tug dugi kanyaliksik di tepi suwereng. Cunduk waktu ninggang bangsa antukna Dewi Rengganis sareng Kisantang teu burung patepung lawung paamprok jongkok di hiji tempat. Kalayan disaksian ku hiji batu gede anu kiwari katelahna batu cinta. Duh jungjunan buah ati di pawenangan nyanggakeun raga katineng anu ngancik dina asmara. Jisim abdi teh parantos apruk-aprukan maluruh laratan salira. Nanging ikhlas ridho dugi ka ayeuna urang tiasa patepang di barung hate kebek kabagjaan. Kitu saur Dewi Rengganis. Dedeh teuing gelis akang oge apan salami ieu teh lumampah tanpa tujuan. Es tuning nuturkeun indung suku teh sanes bobohongan demi anu diseja taya deui iwal ti patepang sareng salira. Kiwari akang kacida bungahna, bungah kagiri-giri wireh urang patepung laung di ieu tempat waler Kisantang. Dewi Rengganis sareng Kisantang silih cacapkeun kasono di luhur batu gede, batu cinta. Tah beuneunan dina danget ieu mah batu cinta teh sok diarangge foto-fotonya selfie gitu taku anu besarumping ka
naon situ Patenggang teh gitu. Jadi orang teh pamika Batu Cinta teh jadi kedah ngangge ieu heula parahu heula kan itu anu sok digayuh geuning sapertos sapeda gitu. Abdi ge kantos kapungkur sareng si mana budak gitu. Maka orang lajengkeun Dewi Rengganis sareng Ki Santang silih cacapkeun ka sono di luhur batu gede Batu Cinta. Salajengna Ki Santang ngedalkeun pamaksudana pikeun nyandingkeun Dewi Rengganis. Tangtos bae Dewi Rengganis henteu nampik. Sasatong jadi cita-citana ti kapungkur. Kilang kitu Dewi Rengganis aya panuhun ka Ki Santang. Manawi teu kaabotan di sim abdi teh gaduh kahoyong, saur Dewi Rengganis. Mangga gelis hoyong naon bae moal burung ditarekahan pikeun ngabuktikeun cinta akang ka salira, saur Ki Santang. Duh jungjunan buah hate jisim abdi teh hoyong dipangdamelkeun situ sareng parahuna kanggo urang duaan lalayaran, saur Dewi Rengganis. Situ Ki Santang nyalukan, sumuhun jungjunan. Kawis Dewi Rengganis deui, sumangga ku akang dipangdamelkeun, akang ikhlas, saur Dewi Rengganis. Ki Santang teras nyerios, tangtos bae geulis. Bujeng-bujeng hingga ukur situ dalah dipiwarang ada melaut oge tangtos akang bakal narekahan sakamampu akang, saur Ki Santang bari jeung apa tak? Hatur nuhun akang, jawab Dewi Rengganis sabari ningali pamenteuna mah bangun sumringah. Kocap Ki Santang anu katelah mibanda kasaktian langsung ngetrupkeun sakurup pangabisana. Ki Santang nenjerag lemah dibarung ku kekuatan anu rohaka. Bumi ingeung sarta cai nyusu ngaburial. Cai nyusu ngeueum eta patempatan dugi kajadi situ. Teu hilap Ki Santang oge ngedamel parahu kanggo lalayaran. Sabada Ki Santang tiasa nuhunan pamulut Dewi Rengganis, tangtos bae Dewi Rengganis oge henteu sulaya kana janjina. Ki Santang sareng Dewi Rengganis maheutkeun janji mengkeut cinta ku pertikahan. Kiwari situ Patenggang kakoncara minangka salah sahiji tujuan wisata Jawa Barat. Naha bet katelah Patenggang teh anu terang secara pasti da anu eces mah kawitna tina Patengan, anu maksudna Patengan teh nyandak tina lalampahan Ki Santang sareng Dewi Rengganis anu silih teangan atanapi pateangan-teangan. Demi parahu anu didamel ku Ki Santang teh kiwari ngajanggelek jadi hiji pulo anu pernahna di satengahing situ. Eta pulo teh kiwari dinamian Pulo Asmara, tangtos nyandak tina asal muasal parahu anu dianggo ngumbar asmara ku Dewi Rengganis sareng Ki Santang. Dumasar tina eta legenda kiwari tumuwuh kepercayaan atanapi mitos di sabagian masyarakat, utamana mah aya nu gaduh pamadegan yen sing saha bae anu nuju papacangan bakal lana hubunganana pamilalayaran di situ Patenggang. Ku ayana eta mitos seueur anu wisata ka situ Patenggang teh disarengan ku bebenena sewang-sewangan. Tah rupina carita atanapi dongeng sasakala situ Patenggang dicapkeun dugi ka dieu wae margi kitu tah geuning kajadianana. Dumasar tina carita dongeng ieu mah yen situ Patenggang teh dinamian situ Patenggang teh nyaeta baheulana Ki Santang sareng Dewi Rengganis sateu acana jatuh rami
nur nuruk nuruk non eh nikah gitu. Jadi anjeunna teh pateangan-teangan gitu. Tah rupina ti abdi dongeng mung sakitu, mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Ieu mah da mung saukur hiburan, cenah aya manfaatna kanggo baraya sadaya kaum wargi kaum dangu sadaya anu mika cinta ka dongeng. Mudah-mudahan sih urang sadaya sing tiasa metik tina carita dongeng ieu sing jadi buah keur kahirupan urang sapopoe gitu. Sumangga wilujeng ngajalankeun ibadah saum anu ka-28 dintenna, kuring nyuhunkeun dihapunten boh pilih dina ngadongeng atau napi nyaritakeun sasakala situ patengan ieu seueur lepat naon namina teh lepat nyarios atau napinya terbata-bata teh kitu bahasana kumarginya rumaos abdi masih kene diajar gitu. Mudah-mudahan atuh kapayun mah asim abdi teh aya dina naon istilahna langkung ti ayeuna lah kitunya. Mudah-mudahan mangga kasadayana wilujeng permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.